Halo barudak sadayana, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Tah dina video kali ieu Miss Intan bade ngajelaskeun tentang pangajaran anu kadalapan nyaeta wewengkon tempat kuring matuh. Asal tempat kita tinggal ya. Tah dina pangajaran dalapan ieu aya materi maca paguneman, harti kecap, parabot dapur, jeung kecap pagawean nya. Ayeuna Miss Intan bade macakeun salah sahiji paguneman anu judulna teh oleh-oleh ti Raja Polah. Oleh-oleh dari Raja Polah. Mida keur ngobrol jeung Gilang. Kieu obrolanana teh. Mida, ari Gilang teh urang mana? Gilang mah urang Bandung, da lahir di Bandung. Tapi bapak jeung emak mah urang Raja Polah. Mida, Raja Polah teh Tasikmalaya teh nya nu kasohor hasil karajinanana. Gilang, tah eta Raja Polah oge rea didegdeg kudu ngadon balanja barang hasil karajinan. Rame pisan, komo waktuna pere mah. Mida, ari hasil karajinanana naon wae kitu lang? Gilang, anyaman-anyaman tina awi, pandan, mendong, aya oge anu tina hoe. Mida, oh nya, eta anyaman teh sok dijieun parabot dapur, parabot rumah tangga, hiasan-hiasan deui nya. Gilang, nya, aya boboko, hihid, aseupan, dudukuy, jeung samak, kipas jeung gantungan kunci. Aya deui dompet, wadah patlot, sendal, upama hiasan mah kap lampu jeung sajabana. Mida, saur bapak mah hasil karajinan ti Raja Polah teh lain ngan ukur nyumponan pangabutuh Tasikmalaya jeung sabudeureunana wungkul, tapi pikeun nyumponan pangabutuh nasional oge. Gilang, malah rea nu diekspor sagala da. Mida, wih hebatnya. Gilang, hebat atuh, matak Gilang mah reueus kalembur sorangan teh. Tah mung sakitu eusi paguneman anu bieu dibacakeun ku Miss Intan. Jadi paguneman ieu teh, paguneman anu nembe dibacakeun ku Miss Intan teh menjelaskan tentang hasil kerajinan tangan yang ada di Tasikmalaya, Raja Polah ya, Raja Polah Tasikmalaya yang memang sangat terkenal kerajinannya dan ada banyak sekali macam-macam kerajinan tangannya. Nah, ayeuna Miss Intan bade lebet kana harti kecap, pasti barudak sadayana seueur harti kecap anu teu dipikahartos dina paguneman anu tadi nya. Nu kahiji nyaeta kecap kasohor artina teh kakoncara atawa kawentar. Nu kadua nyaeta kecap didegdeg teh nyaeta disalampeurkeun, pada nyalampeurkeun, pada menghampiri ya. Nu katilu nyaeta mendong teh sarupa tangkal rawa nu di anu sok dihaja dipelak keur bahan nyieun samak ya. Jadi mendong itu berupa pohon rawa yang sengaja ditanam untuk bahan membuat tikar ya, samak itu tikar. Nu kaopat nyaeta parabot teh artina pakakas. Nu kalima nyaeta aseupan teh parabot paranti nyeupan anyaman tinu awi anu bentukna teh nyungcung. Tah terus nu kagenep nyaeta dudukuy teh tutup sirah atawa topi caping ya. Topi caping bisa ngiyuhan tina panon poe jeung ceuri. Jadi bisa menutupi telinga dari matahari ya. Kemudian nu katujuh nyaeta boboko teh wadah sangu atawa beas tina anyaman awi. Nu kadalapan nyaeta hihid teh sabangsa kipas pikeun niiskeun sangu nu keur diakeul.
anu kasalapannya eta nyumponan teh nedunan atau nyukupan kaperluna. Nu kasapuluh diekspor teh dikirim atau dijual ka mancanagara. Tadi dia aya sababaraha contoh parabot dapur jeung kagunaanana nya. Nu kahiji nyaeta boboko teh paranti wadah sangu. Nu kadua nyaeta nyiru teh paranti napikeun beas. Nu katilu nyaeta jojodog teh paranti diuk. Nu kaopat nyaeta kastrol teh paranti ngaliwet. Nu kalima nyaeta langseng teh paranti nyieun sangu. Nu kagenep nyaeta hawu atawa kompor atawa tungku nyaeta paranti masak. Nu katujuh nyaeta parut atau parutan, kagunaanana teh nyaeta paranti marut. Nu kadalapan talenan teh paranti nyiksikan atawa ngeuretan bahan asakeun nya. Nu kasalapan coet mutu atawa ulekan atau cobek, kagunaanna paranti nyambel. Nu kasapuluh nyaeta aya hihid teh paranti ngakeul. Nu kasabelas aya katel teh kagunaanana paranti ngagoreng. Nu nomor 12 aya aseupan teh nyaeta paranti nyangu atawa bisa oge paranti nyepan kue nya atau mengkukus. Tah barudak mung sakitu sababaraha contoh parabot dapur jeung kagunaanana. Ayeuna materi anu terakhir dina pangajaran 8 Miss Intan bade ngajelaskeun tentang kecap pagawean. Kecap pagawean teh naon? Apa yang dimaksud dengan kecap pagawean? Kecap pagawean teh nyaeta kata kerja ya. Kecap pagawean teh nyaeta kecap anu nuduhkeun gerak laku atau kalakuan manusia jeung makhluk sejenna di alam dunia. Jadi kecap pagawean itu adalah kata yang menunjukkan gerak atau kelakuan manusia atau makhluk hidup yang ada di alam dunia. Nah, contoh kecap pagaweanna nyaeta nu kahiji dahar atau makan, ulin atau bermain, nyuhun, ngingu, maca, nulis, ngais, menggendong ngais itu, ngapung, terbang, sare, tidur, ngelek, jeung mawa. Tah barudak sadayana mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku Miss Intan dina video pembelajaran kali ieu. Tah saatos nonton video pembelajaran kali ieu barudak sadayana kerjakeun soal latihan anu aya di Google Form anu tos dibagikeun ku Miss Intan linkna dina Google Classroom nya. Tah ngerjakeunana tonton video pembelajaran, sadaya jawaban anu aya dina latihan soal eta aya dina video pembelajaran. Janten barudak sadayana kedah nonton video pembelajaran ya. Jadi anak-anak semuanya setelah menonton video pembelajaran ini kalian kerjakan langsung latihan soalnya ya. Nah, untuk mengerjakannya semua jawaban di latihan soal itu sudah Miss Intan sampaikan di video pembelajarannya ya. Jadi sambil menonton video untuk mencari jawaban yang ada di latihan soalnya ya. Hatur nuhun, dadah, selamat mengerjakan.